ieu kiai nu mantak dikiaikeun ge Ki Jamal eta teh nya ngadapang heula di pondok pesantren nu mantak lamun santri can hideung ieuna can hideung dengkulna can jadi kiai sebab teu pernah ngadapang teu pernah. Haji Pendi bukan hideung buduk teh mah godog heula masyaallah karim parenganan dek Isra jeung Mi'raj teh kudu digodog heula ulah sambarangan main Isra jeung Mi'raj bae datang heula ka kiai nu bisa nyingkabkeun cing abdi hayang Isra mangga di mana pernah masantren encan masantren heula sok naon nu diaji anu encan cukup kudu diaji heula iya horeng bangga setelah ngaji syariat geus puguh sorobna nahuna dilagahna mantekna kakarak nyaritakeun tentang ilmu fikihna eta diawali ku ilmu tauhid setelah selesai geus moal ka sisi kagigir digodog heula ku kiai thariqah maka ngarasa panas nyerinya puasa eta ngaranna godogan zikir eta ngaranna godogan ulah sare atuh ti peuting eta ngaranna godogan atuh ieu mah molor bae hayang Isra goblok sia deka mana Isra aju deuk Mi'raj emang siap puasa bae henteu aing potongan Haji Mamin eueuh Isra Mi'raj